untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Karnisa sebagai pewawancara 1. Perkenalkan, nama saya Citra Nuranindia sebagai pewawancara 2. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmadani sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Kanzalo Rajadita sebagai pewawancara 3. Perkenalkan, nama saya Hasti Julia sebagai pewawancara 4. Sabar. Kali ini kami akan mewawancarai psikolog anak, yaitu Dr. Nia, dengan tema pembulian. Sering pisan orang ada kasus bullying di sekolah atau napi lingkungan sekitar. Dinten iya, orang bakal madar lengkung jero ngeunaan ieu topik. Sareng orang parantos sumping Dr. Nia, seorang psikolog budak. Dr. Nia, naon sih anu janten sabab utama ayana bullying teh? Bullying teh saring nama disebabkan ku kurangna rasa empati, sareng karena pemahaman karena bedana unggal jalma. Barudak anu sok ngalakukan bullying biasana gaduh mangbalu dina ngatur emosi atanapi ngarasa dirina teu aman. Kumaha dampat bullying kanggo korbanna, Dr. Nia? Dampatna kacida ageuna korban tiasa kening depresi, kahariawang, anu keleleuwih, dugi ka aya pikiran hoyong mahen maneh, aranjana oge tiasa kalengitan rasa percaya diri sareng hese sosialisasi. Naon langkah-langkah anu tiasa dilakukan kanggo nyenggah bullying, Dr. Nia? Atikan karakter sare rasa empati teh penting pisan. Kolot sareng guru kedah janten contoh anu sae sarta ngajarkeun barudak supados karsa ngajenan bedana papada jalma. Kumaha sih ari peran sekolah di nanganan kasus bullying, Dr. Nia? Sekolah kedah gaduh kawajikan anti bullying anu tetela sareng konsisten. Guru serta staf sekolah kedah dilatih supados tiasa mikawano serta nanganan kasus bullying secara marenah. Naon pesen ibu kanggo barudak anu nuju ngalaman bullying? Tong sieun kanggo nyarios serta milari bantosan. Aya jalmi-jalmi anu padot sareng hayo nulungan hidup. Hatur nuhun, Dr. Nia, kana wawasan sarta papanuhunna. Mugia urang tiasa sasarengan nyegah bullying sarta nyiptakan lingkungan anu langkung aman tur silih rojong. Segitu saja yang bisa kita sampaikan dari wawancara hari ini. Wassalam.